Tegas Kang Deddy Mulyadi, aparat yang tidak benar kinerja buruk nonaktifkan. Bupati anyar, gubernur anyar, aparat nu teu bener, kinerja buruk nonaktifkan. Kan bupati, camat-camat nu teu berfungsi, anu eueuh ka daeng, eueuh ka wani eureunkeun. Bupati Subang kudu boga aparat nu tanginas, nu leber wawanen, nu waninya, aparat anu hayangna ukur naik tunjangan nunggu tapi eueuh ka daeng. Kuring nataan jalan, dimimiti lembur pakuan, tapi kamu tersugan aya aparat nu datang, Pita PU pangbabarkeun jukut ulah ku aing wae ku sia deui teh jalan kabupaten, datang limaan tengah poe geus barali, coba kudu dibenerkeun kudu dirombak. Kinerjana buruk. Duit wae kabelang teh di mamana, cai kiruh di mamana, paburantah mangkake weu ajena.